Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم يا وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة وربك
rabbukal ghaniyyul rahmah. Yasha yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin Ya
ma'syaral jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati la ya ma'syaral jinni gerombolan kumpulan jin wal insi jeung manusia di akhirat di masyar di jero seperti itu alam yakti anata ora teka ing sira kabeh sapa rusul pira-pira utusan minkum setengah saking sira kabeh wahai manusia wahai jin wahai manusia apakah tidak datang kepadamu utusan-utusan dari sebagian kamu min majmu'ikum ba'dikum terus dari sebagian arahnya kabeh kan ari rasul teh yakninya rasul itu manusia kan. Nah terus gimana nih ya ma'syarul jinni wahai jin ayat itu rasul di jin kan rasul manusia ya. Ari wal insi itu pak ya guys apa katanya ay rusul jinnah nuzuruhum orang jin orang-orang artinya jin alladzina yastami'una kalam rasul jin yang bisa mendengar kalamnya rasul sehingga fayuban diguna kaumahum terus dari apa yang mereka dengar dari rasul manusia itu disampaikan kepada kaumnya. Nah itu adalah rasul-rasul untuk golongan jin. Ya, banyak dari sebagian jin ya, bisa bertemu dengan rasul. Sebagian jin ketemu atau mendengar ucapan rasul. Wahai golongan jin, golongan manusia, nah datang pirang-pirang utusan di sebagian arah jin kabeh manusia sebuah jin berarti jin anu bisa katenge karena omongan rasul terus disampaikan ke kamu. Yaqussuna 'alaikum ayati anu mana rasul-rasul eta teh nisahkeun nyaritakeun menceritakan alaikum ka arajeun kabeh ayati kana pirang-pirang ayat kami yang mana rasul-rasul tersebut menceritakan ayat-ayat kami kepada kalian wa yunzirunakum jeung ingsieunan ieu para rasul meden-meden iki para rasul ing sira kabeh ingsieunan atau menakut-nakuti ya rasul kepada kalian semua liko ayaumikum hada karena papanggih jeung poe arajeun kabeh hada ieu. Nah bertemu dengan harimu sekalian harimu yang ini itu bahasa Indonesia itu tegasna poe kiamat. Nah datang rasul menceritakan bahwa mengisahkan menceritakan karena ayat-ayat kami anu nyingsieunan bahwa bakal papanggih jeung poe ieu poe kiamat teh. Nah, apakah tidak datang kepadamu utusan-utusanku yang menceritakan kepadamu tentang ayat-ayat kami dan menakut-nakuti kamu sekalian akan ketemu dengan hari kiamat yang ini. Qalu syahidna ala anfusina. Qalu ngarono ieu jin jeung manusia. Syahidna ala anfusina. Nyaksi ulah ala anfusina ka diri-diri ulah. Oh, muhun Gusti kantenan bala syahidna. Badalna bahwa memang sudah datang tapi badalnya pengajian di mana-mana ya tapi badal
ngajak iman loba nyingsieunan loba ngabibita loba tapi bener kok. Qala ta'ala geus gitu Allah Subhanahu wa taala sanes gitu. Allah Subhanahu wa taala ada wa gharratuhul hayatid dunya. Wa gharrat jeung nunggulkeun hum ka jalma-jalma kafir naon al hayatud dunya kahirupan dunya falam yu'minu sehingga teu iman. Cek Gusti Allah katunggul we kahirupan dunya sehingga teu iman. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Wa syahidu jeung bersaksi jalma-jalma kafir ala anfusihim ngaberatkeun ka diri-dirina atahu ka sesuatu jalma kafir eta kanu bukti kafir eta kafirina kalakuan. Mereka bersaksi atas dirinya. Jadi madorot ka dirinya bahwa mereka memang kafir. Zalika annam yakun rabbuka muhlikal qura bi dzulmi wa ahluha ghafilun. Zalika allamu muqaddaratun ya mukhaffafatun ali annahum. Zalika ari itu diutusna para rasul ka manusia ka jin. Itu teh alam yakun ay li annahu tegasna karena saestuna kalakuan kalam yakun teu kusaharoku ka pangeran anjeun eta muhlikal qura anu ngarusak beuh dizulmi sabab dolim. Allah mengutus rasul itu karena Allah itu tidak mungkin merusak suatu desa dizulmi berdasarkan zalim dari Allah Subhanahu wa taala. Itunya ata li'annahu lam yakun rabbuka muhlikal qura bizulmin minha eta desa wa ahluha bari ari ahlina eta desa ta gofiruna padahal lam yursal ilaihim rasul yubayyinu lahum anu teu diutus ka eta ahli lemur saha rasul utusan yubayyinu memperakeun rasul lahum eta ahli desa teu mungkin. Lamun misalna Allah nyiksa kahiji jalma tanpa aya heula utusan anu ngabejakeun ayat-ayat Allah anu ngajak kana iman anu nyingsieunan tina kufur itu maka itu berarti Allah zalim. Ya. Da Allah menyiksa hiji kaum sehingga Allah mutus heula rasul eta. Anu teu nepi dakwah mah asupna moal beunang sisi Gusti Allah. Walikullin darajatun mimma amilu. Walikullin jeung eta teh pikeun saben-saben sahiji ti jalma-jalma anu beramal. Setiap orang yang beramal darajatun ayat pirang-pirang darajat jazaa'un terusna bakalas mimma tina perkara amilu anu beramal ieu amilu dek alus dek goreng. Setiap orang yang beramal itu punya derajat sendiri-sendiri dari apa yang diamalkannya. Yang bagus, yang jelek ke di surga ayat tingkatanana, di neraka oge ayat tingkatan. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Wa ma jeung teu sarabbuka pangeran anjeun wahai Muhammad eta bighafilin anu mapohokeun amatina perkara yang maluna anu migawe ieu hulu. Tak maluna ya maluna. Ya, bisa pakai tak bisa pakai ya. Qiraatani jumhur ya'malun lamun Ibnu Amir qiraat Ibnu Amir pakai ta wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbuka jeung ari pangeran anjeun Muhammad ta'ala ghaniyyu zat anu maha suci tina nyieuna makhluk ya tina ibadahna makhluk teu
eueuh ka makhluk si eta rek aya rek eueuh teu ngaruh ka Gusti Allah. Nah si eta rek ibadah rek teu ngaruh ka Gusti Allah. Dzul rahmah anu ngagaduhan rahmah. Iya syak yudhibkum lamun mangarsakeun Gusti Allah yudhib bakal ngilangkeun Gusti Allah perkara yang kaya alamat kahwin ikhlas. Kalau misalkan Allah berkehendak bisa saja semua orang yang kufur dihilangkan Gusti Allah. Ya. Wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha. Wa yastakhlif ganti nalirone Gusti Allah min ba'dikum sabada yang kabeh makana perkara yasha anu ngesakeun Gusti Allah. Bisa saja dihilangkan semua manusia nanti diganti dengan makhluk yang lain. Allah kawasa. Kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akhir kama ansha'a sakumaha nyukulkeun sakumaha ngajadikeun Gusti Allah perkara kabeh min dzurriyyati qaumin ti zuriyahna ti anak cucuna kaum akhirin anu sejen adhabahum tegasna kaum anu geus dileungitkeun Gusti Allah kan bisa wae siga baheula model kaum pengikut Firaun bawa kasih si laut ngabukakeun galakkeun kabeh bisa kan katanya zaman Nabi Nuh keum kabeh nyesa anu dina perahu innama tu'aduna la'at innama tu'aduna angin pastina dijanjikeun aranjeun kabeh angin pastina ari perkara dijanjikeun ka aranjeun kabeh la'atin yakin bakal kiamat bakal terjadi, siksa bakal terjadi. La mahala teu aya mamang saeutik ketika wa ma antum bimu'jizin wa ma jahda antum ariyaran jeung kabeh tabi bimu'jizin anu matos kefaidina anu bisa lepas di siksa kami warida panjamaah anu siksa mau bisa nyincek katanya dan akhirnya di malaikat tinggal nyincek mau bisa nyincek mau